Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sate acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu hayu urang naneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Hatur nuhun Gusti kumargi kadeudeuh kanyaah kasalametan nu dilebet anjeun tos katampi ku abdi sadaya. Danget ieu abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan henteu reaktif kanu jahat. Dumasar kitab Jabur pasal 140 sareng nas janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-13 anu ungelna kieu. Nun Pangeran, abdi terang yen Gusti ngabela perkarana jalmi miskin sareng hak-hakna jalmi walurat. Para mitra, di hiji ruang kelas saurang guru ngocok botol nu eusina soda. Dina sakedet netra, soda dina eta botol ngareaksi ngabusa seueur pisan dugi kaleber kaluar tina liang botol. Sabada kitu Bapak Guru ngocok botol anu eusina ciherang. Tapi sakumaha tarik anjeunna ngocok botolna eta ciherang teh teu nimbulkeun reaksi nanaon sapertos soda. Teras eta guru teh nyarios ka murid-muridna. Di dieu urang diajar misikep sapertos ciherang dina ieu botol. Hidep ulah buru-buru masihan tanggapan tanpa asak pikir sareng tanpa ngalenyepan heula. Margi tanggapan anu awon atana pikiran pas ngan baris nabi masalah anyar anu taya gunana. Para mitra, Daud sadar yen relasina sareng batur nu sanes teh henteu salawasna sae. Sakapeung aya jalmi jahat anu nibakeun masalah sareng nyusuker ka anjeunna. Rupi-rupi cara dilakukeun ku jalmi-jalmi anu mika ceuceub ka anjeunna supados Daud cilaka. Nanging Daud teu misikep reaktif. Anjeunna neneda mundut pitulung ti Gusti. Daud percanten, rehna Gusti mah adil, baris bumela ka jalmi anu walurat. Bumelana Gusti teh dumasar ka asih. Sakur jalmi anu leres tur jujur moal ditumpurkeun ku jalmi jahat. Para mitra, teu sadaya jalmi tiasa masihan tanggapan anu wijaksana nalika ngalaman kajahatan. Kumargi kitu diperyogikeun kasayagian diri pikeun mundut pitulung hikmat ti Gusti. Gusti baris nulungan urang dina mayunan kajahatan saluyu sareng dawuhanana. Sing emut yen kajahatan anu dilawan ku kajahatan mah ngan baris nimbulkeun kakerasan nu taya sudana. Hayu urang neneda. Hatur nuhun Gusti kangge panglenyepan danget ieu nu meperi abdi sadaya supados teu misikep reaktif kanu jahat sareng salawasna mundut pitulung Gusti dina mayunan kajahatan. Pamugi panglenyepan ieu janten berkah kangge abdi sadaya nu ngiatkeun sareng nyeuketan iman abdi sadaya dina ngalakonan hirup sadidinten. Dilebet jenengan Gusti Yesus Kristus abdi sadaya neneda. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ilubiung dina ngamasurkeun Injil kasalametan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula.